Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kiragabaya nu geus haga diripikeun ngagunakeun elmu Saptabirawa. Harita muraleng ka Sirawing bari nyarita. Si laing montong ngomongkeun anu kitu patut wae Rawing. Leuwih hade tadah ieu kakuatan elmu Saptabirawa. Hop ah head. Kiragabaya ngagerakeun leungeunna di tempat saterusna cungjelang aya 6 jirim Kiragabaya. Anu ngajadikeun aya 7 jirim Kiragabaya anu pada majuna rajang babarengan ngahurup Sirawing. Mbah Balaganjur anu ngabandungan kana lumangsungna kajadian jadi kageteun. Sabab waktu salah saurang jirim Kiragabaya anu rek nibankeun panarajangna teh ngajengkang ka tukang ditemrag ku getaran kakuatan anu kaluar tina badana Sirawing. Saterusna eta jirim Kiragabaya anu lajang teh ngiles leungit. Jengkang os. Jirim Kiragabaya anu rajang ngiles leungit. Eta kaayaan terus lumangsung seperti itu. Setiap jirim Kiragabaya anu rek dibankeun panarajangna ngacengkang ka tukang ngiles leungit ditemrag ku getaran kakuatan nu kaluar tina badana Sirawing. Antukna jirim Kiragabaya tinggal saurang nyaeta jirim Kiragabaya anu asli. Kiragabaya ngahuleng banget tengarti kana kajadian anu lumangsung dina waktu harita. Kiragabaya meh henteu percaya kana kajadian anu lumangsung. Turut tumiba ka dirina dina waktu harita. Tapi pikeun nutupan rasa kakagetna, Kiragabaya masih kena bisa nyarita. Hei, Rawing, si laing montong ngagunakeun kakuatan anu aneh-aneh sagarupa sia. Sanajan dewek kali tinggal saurang, tetep bakal mampu ngerebukeun si laing deuleu. Aduh, ampun. Nya syukur we atuh ari bakal mampu pikeun ngarubuhkeun kuring mah lur. Apaan kita tadi oge kuring mah cicing teu ngalakukeun gerakan neon-neon. Apaan kabandungan ku dulur oge nya. Eta ngajengkang lawan mah bunga serangan. Mungkin karena kenyataan ayana pangawasa jeung pangaresana anu murba dina waruga setiap manusia. Ada ampun. Kiragabaya masih kena penasaran sigana mah. Harita geus saga diri deui pikeun majuna raja ngagunakeun jurus pamungkas jeung kakuatan talaga lapisan sapinuhna.
Srob Kiragabaya musirkeun panetipna ka Sirawing beritus nyarita. Ulang ajar. Ulang teruskeun Sirawing. Dewek tacaruma saeleh jajaten deui sia. Kakuatan panajang dewek bakal mampu ngarubukeun si laing. Urang ajar sia. Tadah ya panajang. Robo Sirawing. Awas ya, hoba, heya! Kiragabaya geus reka jerat luncat jadikan gerakanana lantaran ngacada kakuatan jeung tanagana ilang sapada harita. Ngajadikeun Kiragabaya ngalumpuruk kudu-puruk deku bangun taya tangan pangawasa. Waduh walah. Dikumahakeun ieu dewe ku si laing Rawing. Sakujur badan alah sakujur badan dewek lulus lungse kaya tangan pangawasa Rawing. Aduh Rawing bolehkeun kayaan dewek dewek leumoh Rawing. Ningali kayaan Kiragabaya nu saperti kitu Mbah Balaganjur harita katingali ngajolat ngan saukolepat geus nangtung digigireun Kiragabaya anu keur deku. Juremat culung julu gedeg bari ngantelkeun dampaleungeun katuhuna kabelah kenca Kiragabaya. Harita Mbah Balaganjur terus nyalita. Wadah sawaluya deui si laing ragaya. Boleh deui tenaga si laing saperti samula. Rebah Mbah Balaganjur nekenkeun dengan katuhuna kana tak-tak kencana Kiragabaya. Bisa karasa Kiragabaya tina dampaleungeun katuhuna Mbah Balaganjur aya getaran anu nemus kana tak-tak kencana anu terus ngarambah kana sakujur badanna. Ngajadikeun pulih di tanagana Kiragabaya. Harita Mbah Balaganjur ngangkat leungeun katuhuna baitus nyarita. Hayo kudang ragaya cengkat dangtung euy. Tanaga si laing geus pulih deui. Sok nangtung. Kiragabaya cengkat nangtung. Bari ngareret ka Mbah Balaganjur anu jadi lanceukna baitus nyarita. Waduh. Alah. Untung ge hayang Kang Ganjur anu bisa mulihkeun di tanaga ragaya Kang. Bener-bener di luar dugaan Kang. Nah ngagunakeun ilmuna nahaon cenah si Rawing teh Kang. Ripuh Kang ya karena dada engap Kang ilmu nahaon cenah ieu
sakabeh kekuatan jeung kemampuan ragaya geus diketrukeun Kang tapi teu mampu ngukulan ajen pangartina si Rawing Kang aduh jeung rek kumaha ayeuna sikep jeung tindakan urang Pangganjur ribuh ngadadak dibere batuk sagarupa pangaruh tina ilmu si Rawing merenya Kang bisa wae gaya bagian dewek ragaya nu bakal ngajaja ajen pangartina si Rawing si lain mudor Bandungan kumaha ketak dewek dina mangsana talu ngalawanan si Rawing alah Kang hati-hati Kang alah di dieu ripuh Kang tuur nyorojot dada eungap Kang panon ririakan Kang duh alah helmuna naha oleh Kang ngajelog kiraan aing ieu mah yeuh dewek boga kayakinan si Rawing bakal kasoran oleh jajaten ku dewek ragaya hasok bolo ragaya iya Kang hati-hatinya Kang lamun akang sakira ka dese samat we ragaya nabatna 3 kali ewon-nya Kang jorelat kiragaya geus telobat sarita terus ngajorelat muru ka tempat nu rada anggang pikeun ngabandungan kana lumangsungna kajadian Mbah Balaganjur musirkeun paneteupna ka si Rawing bari nyarita jeung dewek ayeuna mah ijen jajaten Rawing kurang ajar sia kaitrukeun ku si Laing sakabeh ilmu panamu jampe pamake jeung aji pangarti nu kacangking ku si Laing ku dewek geus bisa dipastikeun si Laing moal mampu ngimbangan kekuatan ilmu dewek Sarawing kurang ajar sia weuh ti ditu na dewek kudu eleh jajaten ngelawan mangkaluk nu kawas si Laing Sarawing si Rawing malas titipan Mbah Balaganjur dina sikapna anu masih tenang si Rawing terus nyarita aduh wa ilaha illallah jadi Mbah Balaganjur dalek gilu ulu biung kana tarung gitu aduh apanya dari kuring mah coba tekalik delaga kasasama bro sabab kuring geus ngati yen napas urang teh salas boga reng hapan ge apanan babarengan awadan wira ku urang papada manusia rek sidih tandasa era temenan atuh kutang tung kujur manusia mun teu bisa silih pikaheman jeung sasama kitu apanan Balaganjur ampun Mbah Balaganjur murelang ka si Rawing bari ngasongkeun sapasang dampal leungeunna harita sapasang dampal leungeunna digosokkeun teh jadi ngaluarkeun gulungan seuneu saterusna Mbah Balaganjur ngagerakeun sapasang leungeunna bari ngagero urang ajar si Rawing rasakeun ku si Laing Rawing ieu kakuatan dewek ieu bisi si Laing hayang nyaho ilmu nu dikaluarkeun ku kuring ilmu baraja geni tadah sia ieu
seunu kaluar tina sapasang dampal leungeun nu digosokeun teh harita ngablasat nyurubuk kana tangtungan badana Sirawing. Sirawing merhatikeun gulungan seuneu anu ngablasat nyurubuk. Kelila Sirawing katingali ngantolkeun dampal leungeunna kana dada beulah kencana. Kajadian saterusna mungguh mata kagetkeun Mbah Balaganjur sabab gulungan seuneu tina kakuatan ilmu Braja Geni teh dina jarak 2 jengkal deui di tempatna Sirawing langtung. Eta gulungan seuneu teh langsung pareum teu bisa labaskeunna kana badan Sirawing. Bazar suruk gulungan seuneu anu mangrupa kakuatan ti ilmu Braja Geni teh pareum saharita. Mbah Balaganjur kerung bari ngahulang. Kituna teh bari nyupat dina jero hatena. Adam cadah si goblok. Boga kakuatan ilmu naon di Sirawing. Teteh kakuatan Braja Geni tacan ge keuna kana badana geus terus pareum. Aing jadi penasaran. Hayangnya horek dicoba ku kakuatan ilmu rempah bumi. Sirawing sina amblas diteri ku bumi. Rasakeun Sirawing. Sok Mbah Balaganjur saya gade diri pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu rempah bumi. Bari musirkeun paneuteupeuna kanuju lawan. Mbah Balaganjur terus nyarita. Si lain boga kamampuan anu lumayan oge rawi. Kekuatan ilmu Braja Geni bisa diimbangan ku si lain. Tapi dewek masih keneh boga kekuatan ilmu anu sejen deuleu. Dewek bakal ngagunakeun kekuatan ilmu anu moal mampu diimbangan ku si lain. Anu mata tong coba-coba sia. Eueuh ti dituna aing kudu eleh jajaten ku mangkelu kawas Sirawing. Aing moal cicingeun. Bakal ngaluarkeun sakabeh ilmu nu kapimilik ku aing. Konyol rasa gedeng-gedeng Sirawing. Ya, kita gunakan non we oge. Kumaha Mbah Balaganjur we, eta mah jelangkung. Da puguh sumber kekuatan sakabeh ilmu aya dina kekuatan alam. Apanan ari kekuatan alam? Kali kumaha anu karek, anu arek make jeung ngagunakeunana we. Jadi kuring mah rek nyalindung kanu nyipta waruga jagat we. Anu moal aya anu mapakan moal aya nu ngabandingan. Apadan kitu? Ya kali kumaha nu ngarasakeunana we lin. Si lain montong nyarita nu teu kahati ku dewek Sirawing. Ya, sumber kekuatan mah aya di dewek geuleuh sia. Bisi si lain dengar ti. Ayeuna ku dewek bakal dibuktikeun. Mbah Balaganjur ngangkat sukuna anu katuhu terus ditenyerageun kana taneuh. Bari nyarita semua anu ngagero. Rasakeun ku si lain rawi. Sia. Ambe si lain kajelotan. Tanah kekuatan ilmu rempah bumi rawing.
Sanggeusna suku katuh Mbah Balaganjur nyerag bumi. Langsung harita keneh aya geteran kakuatan ti jero taneuh anu datang mulu kana sapasang sukuna Sirawing. Geteran kakuatan tina jero taneuh beuki deukeut ka tempatna Sirawing. Dina kaayaan anu tenang, Sirawing ngangkat sukuna saeutik terus ditincakeun deui kana taneuh ngajadikeun saterusna tina dampal suku katuh Sirawing kaluar geteran kakuatan tina jero taneuh anu saterusna eta geteran kakuatan mapag datangna kakuatan ilmu Rempagumi. Balukal bantrokan eta dua kakuatan ngajadikeun taneuh di eta patempatan euneur lir anu keuna kulini. Gurubung Mbah Balaganjur ngagero kaget. Waktu kakuatan ilmu Rempagumi malikan kasorangan ngajadikeun Mbah Balaganjur ngajarig jeug mundur ka tukang. Mbah Balaganjur ngajarig jeug ka tukang. Tapi Mbah Balaganjur gancang mancuh geulitang tunganana bari ngatureng hapanapasna. Mbah Balaganjur ngomong dina jero hatena. Nyada Sirawing memang hebat, kekuatan ilmu Rempagumi oge bisa diimbangan ku manehna. Tapi aing masih keneh boga kekuatan ilmu anu lainna. Ayeuna ku aing nek dikaluarkeun ilmu Bayu Maruta. Ilmu anu bakal ngadatangkeun angin topan taliwawang, anu bakal ngagulung tangtungan badan Sirawing. Awakna bakal ngalayang kabawa ka tempat anu jauh. Jagoan Sirawing sagedeung deui Silaing bakal digulung ku angin, dibawa ke tempat anu jauh sia. Mbah Balaganjur ngangkat leungeun na kaluhur. Leungeun kencana dina luhur bujalna. Terus musyrikeun kakuatan batina bari ngarapal mantra. Tanda Mbah Balaganjur bakal ngagunakeun kakuatan ilmu. Beres ngarapal mantra, Mbah Balaganjur musyrikeun paneutepna ka Sirawing bari tus nyarita. Dewek masih boga keneh kakuatan ilmu nu sejen Sirawing. Sagedeung deui Silaing bakal digulung ku angin puyuh lilimpungan jeung angin topan taliwawang sia. Anu saterusna Silaing bakal dibawa ke tempat anu jauh. Sedengkeun Sinang bule incu Silaing bakal dibinasakeun ku dewek. Sok sia lalawora sia. Dewek eueuh kudu mundur ti Silaing. Sabalikna Silaing bakal modal ku leungeun dewek Sirawing. Sirawing neuteub antep ka Mbah Balaganjur. Dina sikapna anu tenang terus nyarita. Ya rek dibawa ku angin jeung teu nama. Kali kumaha nu boga angin we. Rek dibawa kana angkotan teh kana teh oge teu masalah ai bagung mah. Bedegong-bedegong ting ya kolot. Apadan ari boga angin nyaheun ka kuring mah. Asa piraku rek dileka ka kuring. Dasarining angin ge aya dina diri kuring.
kitu apaan Mbah Balaganyur. Wah, wontong ngomong lu gitu patut sia. Rungsep kadagina oge sia. Kurang ajar sia ngomong kamana-mana sia teu kahati sia. Mati ulah jelema bodoh atuh hirup teh. Urang teh kudu non teh kudu tareka sakan urang teh bisa disebut ke jelema pinter ngan ulah jadi kabalinger. Wontong kabala karep sia ngomong teh belajar. Di dinya nu mana karep mah mana geus kolot. Mana masih keukeuh ngagugulung kanu teu euceuk lain insaf. Wah, urang ajar. Rasakeun sia kekuatan ilmu Banyu Maruta. Awas sia Nawing. Mbah Balaganjur harita badana muter tebeda tigangsing we. Kajadian saterusna ngadadak aya angin puyuh lilimbungan jeung angin topan taliwawang. Anu datang nebak jeung rek ngakulung tangtungan badana si Rawing. Harita katingali si Rawing dikulung ku angin puyuh lilimbungan. Bandungan eta kajadian Kilagabaya ngagarendang ngomong sorangan. Akhirna masih laing teu mampu ngimbangan ajen wawasen lacek dewek Sarawing. Mbah Balaganyur dilawan sia. Si laing moal bisa nulungan nyalametkeun incu si laing sinang bule Sarawing. Kang Ganjur memang hebat. Hebat Kang, mampu naningan pangartina si Rawing. Lebok Sarawing. Kilagabaya boga kayakinan si Rawing moal mampu ngimbangan kekuatan ilmu Bayu Maruta anu digunakeun ku Mbah Balaganjur dina waktu harita. Mbah Balaganjur anu musirkeun perhatian ka si Rawing anu geus digulung ku angin puyuh lilimbungan jadi kaget anu lain dikieuna sabab angin puyuh lilimbungan ngadadak jadi eureun. Kitu deui angin topan taliwawang. Sedengkeun si Rawing masih tetap ngajanteng di tempatna. Mbah Balaganjur ngahuleng bari ngupatina jero hatena. Alam jadah ya si jangkar gehet. Boga kakuatan ilmuna nahaon ieu si Rawing. Kakuatan Bayu Maruta mampu diungkulan ku malehna. Jadi bingung kainna oge ya. Ilmu ieu teu mampu ngarumpageun si Rawing. Kurang ajar ya si wawalak. Tapi ke aing masih kene penasaran. Geus eueuh di pilihan aing kajabati aing kudu ngagunakeun puncak kekuatan ilmu aing Jaya Wikrama. Rasakeun si Rawing. Maneh moal mampu ngimbangan kekuatan ilmu aing ye Jaya Wikrama. Ningali Mbah Balaganjur ngahuleng siga anu keur bingung. Harita si Rawing terus nyadita. Ya syukuring ge naon Mbah Balaganjur. Anu boga angin karunyaeun ka kuring. Apadan kabuktian enak kuring masih kene aya di dieu.
takduh Balaganjur ulah hayang mergasa kasa sama da anu nyangking pasti papasten mah lain boga urang tika ya tinggal pikiran we ku Balaganjur urang bisa usik malik teh kersaning anu maha Mbah Balaganjur sorot panona semua anu hurung mencrong ka Sirawing bari nyarita Silaing montong ngarasa geus unggul Sirawing. Dewek pasti kene boga kakuatan ilmu nu leuwih hebat anu moal mampu diimbangan ku Silaing deuleu. Sumuhun. Jamaah mah dilanggung. Ari Mbah Balaganjur masih kene penasaran mah teu naon sedih. Ya mudah-mudahan we karep kahayang Mbah Balaganjur jadi kenyataan. Harus jadi real. Ambu. Da urang mah saukur boga rancanggung ku jeung kahayang. Hapanan Ari Laksana jeung henteu nama hapanan. Kari kumaha anu ngarsakeunana we Mbah Balaganjur. Mangga Silaing montongnya capek nu kitu patut wae Sirawing teu kaharti ku aing mah. Nu mata kulah jijil mah balagu gatuh hirup teh. Ulah kulungan batok sok we gaul gitu tanya da marugi urang lain hungku ilmu lain ngagugulung picacepekeun bungkul kadituna ngancik dina hate nyahan mulasan asian ka sasama da urang teh mah sailana hirup dalam dunya teh sanes montong ngomong lu kitu patun wae sok goblok teu kaharti ku aingna da ieu jauh jeung tetekon hirup teh ieu ieu masih Balaganjur leuwih hade geura rasakeun segera tatan-tatan sia. Nya capek ku itu patut wae sia. Geura imbangan Sirawing. Nuhun, mangga. Ieu kakuatan puncak dewek Jaya Wikrama. Perhatikeun ku Silaing Rawing. Mbah Balaganjur ngagipegeun badana. Saterusna seperti anu kungsi dilakukeun waktu ka tukang basa ngayonanang bule. Harita jeri Mbah Balaganjur ngajangkungan jeung ngagedean leungeunna jadi opat bari nyalekelan senjata. Harita Mbah Balaganjur nyarita sorana ngageleger lir upama anu ngeuneurkeun sabeureun eta patempatan. Ayan dewi kaina geus robah Sirawing. Mun bener Silaing boga kamampuan ieu walain kekuatan ilmu dewek. Sakalina jongge Silaing bakal ngacolopong sia. Sakalina lapung bakal ngapung. Sakali ngepet ngajengjehe sia. Rasakeun sia palajang dewek. Mbah Balaganjur ngalengkah maju terus naraja ngagunakeun sepakan sukuna kana tangtungan badana Sirawing. Tapi Mbah Balaganjur kageteun deui wae. Kageteun anu tara ti biasana sabab harita keneh